sudah kira-kira ngajosnya agak mulai mengencang, Ya. kita cari sasaran, tembakan. Tah. Sorana gitu. Das teu bebedilan aing can dikirkeun geus disada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dia. Nah, Tepang deui sareng SNS Sawargi TV dina acara Doping, dongeng, ngopi, jeung kuring. Ngan gitu. Ini nih ke Odo Tajongan ini. Nah, ini Odo Tajong. Yang mau saya pertanyakan adalah Ari Odot teh berasal dari dasar katanya apa Odot? Odot itu dari bahasa apa ya? Bahasa Tah, seperti SD. singkatan Singkatan berarti. SD sekolah dasar, Siskamling, sistem keamanan lingkungan, Posyandu, pos pelayanan terpadu, atau Odot ge sarua eta teh. Singkatan. Singkatan Odot. Tah, saya mah lamun nyikat kegigian suka pakai Odot. Odot. Mules mang. Eta mah rek Hayang Odot. Hayang Odot. Hayang Odot. Tah Odot, Odot, ya Odot teh naon ini artinya? jadi satu misteri sampai sekarang juga. Odot teh jadi naon ya Odot we jadi orang yang terkena musibah gitu. Orang yang eleh gitu, eleh. Kan kita ini sebelum berodot itu kan kita berhompimpa. Oh, iya. Hompimpa Wah, layung kita di zaman baheula sampai ayeuna wa ikah make baju rombeng bae eta. Hompimpa. Itu pokoknya boy betul pikir aku tuh bukan budak panggulikeun gitu. Karunya busun dah. Warung gamreng wa ikah ta anu eleh ta jadi berodot. Odot. Eta. Tah teh kita nyebar eta teh. Ji 2 3 sampai 10 tah eta teh si odot tante, Odot Tajong teh kenteng ini bertumpuk-tumpuk. Ya. Yang tadi satrek teh. Ya. Ya, bertumpuk. Dan ini si kenteng bertumpuk teh di buletan. Ya ada buletannya nanti. Ada batasnya betul. Ada batas nanti kalau misalnya ada yang melewati kebatasannya itu kentengnya keluaran gitu. Kadang odot, ada yang tidak gitu. Jadi nanti kalau kita memengpen. Ya. Memengpen. Tadi kita menyebar. Nah, misalnya api misalnya gitu. Nah, kita berlompat-lompat. Udah. Tah, yo. Tuh. Aya lamun keur berlompat teh, kita teh harus menggugu kepada perintah orang tua. Kenapa? Pan cenah, pakai kamu kalau mau lompat-lompat pakai kesendalan. Karena apa? Nanti kecunggak. Ya, cocok. Kecunggak pakai kebeningan. Itu bahaya tuh. Bahaya. Bisa keberdarahan. Bahaya. Ya, Ya, jadi benar. kean hunkul ya bahasa Indonesia begitu kan ya. Kurang setengah Mas, ampun. Kang Mar. Jadi aduh aing ampun dah aing geus ganti we Sudah, lah. kita udah Tajongan sudah. Oh, oke. Ya. Kita pakai bahasa Indonesia sudah. Ya. Let's try with English language. Oke. Okay. Don't forget because forget is kunci Inggris. Yes, no smoking needs. Because yes. So we want to talk about our flying ground when we are children. Yes. Children. So don't forget because when childhood is very good. Yes. Ya, jadi good night, selamat malam. Baju Yes. dikait di pasar malam. Aing bisa bahasa Inggris deh. Dia nyakola bahasa Inggris Yes. Jadi kita bicara. Kayak orang kayak si pintu, ha? Masya Allah. Nah, jadi memang orangnya bahasa Inggris kedah tiasa. Ulah. So ulah banyolan lah. let make conversation with English. Yes. Guys, nyane mami api-api bisa padu yes no. Yes. Kan aing nu bahasa Inggris nama. No. Nah gitu ya nama. Yes. So, let's talk about sempringan. Yes. Sempringan. Yes. Sempringan is about from karet. Yes. You know karet? Yes. Yes. Karet kegelangan. Yes. You use in here. Yes. Here. You slobong here. Hand. Yuk, naon ya? Aduh, you slobong. Yes. Aing mentakeun hese. It's so hard to tell you about slobong.
Slobong is yes. Yes. Sempringan is like you like sport with the skipping. Yes. Skipping Yes. you just like this. I want to tell you about skipping. You Yes. ajrat, Yes, like that. yes. Okay? Yes. And then but this is use correct gelang. Yes. Correct gelang. Yes. Then you sempring. You count from 1 till 10. Yes. 1, 2, 3, 4. 1, Yes. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Until you tired, until you're so Febelit. sweetie. Oh, yes. Pampers, sweetie. What? Oh, what's wrong? No. What's wrong? Sweetie is Bekesang. yes. Landudut lah. Yeah, Landudut. alright. Okay, that's English because we must learn about English language because we want to go to international. Yes. No smoking area lah. Yes, convention. Yes, because welcome is kekeset. Yes. Yes, karena yes. Not, yes. okay. Istilah tong Inggrisan lah. Dari Pabaliut aing lah ngopi heula lah nih haus aing. Kenapa mah? Ieu teh urang kikian teh di anu mayar hanteu ieu teh. Masyaallah. Kita balik ta kana tadi ta. Naon ta? Nah, aya sempringan tadinya aya jejederan Jejederan, jejederan mah eta mah awi, tina awi. rangrang awi. Rangrang awi. Coba bahasa Indonesia apa ya? Itu selobongan lah. Ya, sebangsaning lah gitu ya. Sebangsaning. Ranting. Itu dari ranting bambu. Ya. Ranting bambu biasanya kita ambil yang agak panjang. Ya. Karena biasanya kalau yang agak panjang itu lubangnya rada ngeblumbung. Ya, Rada ngeblumbung. memolongo. Ya, memelongo gitu kan. Nah, nanti si bambu itu, nanti kita ambil bambu yang sudah besar, yang sudah agak dewasa gitu ya. Karena kenapa? Biar nanti kita belah-belah, itu buat projoknya. Oh ya. Projok apa ya, Duh? Projok teh Projok. pencolok. Nah, pencoloknya. Jadi Ya. nanti itu pakai di belakangnya tetap pakai gagang. Ya. Pakai gagang. Ada kegagangan. Iya, pakai kegagangan. Nanti itu dimasukin ketuk itu dan diukur. Biasanya kita dari ujung bambu yang selobong tadi yang Ya. dari ranting bambu itu disisakan sebangsaning 2 atau 3 cm. Ya. Karena itu nanti buat- untuk spare. Iya, iya. Nah, spare. Nanti biasanya kita setelah itu kita nyari koran. Ya. Nyari koran kita bejek-bejek kertas seperti ini gitu ya, kita bejek-bejek sampai jadi bubur. Pakai air dong biar nggak seret, pakai kuah. Ya. Gitu. Nah, terus pakai sahang, ya ada bawang daun, terus bawang goreng, ayam suwir. Ini kita ngomong bubur ayam atau? Kusme, bubur kusme. Oh, Mang Kusme. Bubur kusme. Bubur kusme. Oke. Jejederan. Ya, jejederan. Nah, nanti itu pertama kita masukin dulu si bubur kertasnya itu ke lubang yang bawah. Ya. Kita colokin. Biasanya suka ada bunyi. Ya. Itu cus itu kalau bahasa Jermannya itu Scheng. Ya. Scheng. Saheng is asak lah. Ya. Nah, setelah itu sudah karena tadi ada spare yang sebangsaning 2 atau 3 cm itu untuk menyimpan bubur kertas yang awal untuk Iya. sebagai peluru lontar. Ya. Peluru lontar. Nah, nanti yang kedua kita bejak-bejak lagi di ujung yang belumbung paling bawah. Masukkan lagi. Kita colok tapi jangan langsung didorong. Oh, iya. Karena nanti yang di depan tidak akan lontar jedor Iya, gitu. iya. Akan ucat gitu Karena keluar. yang enak itu jangan langsung didorong. Tahan dulu. Nyoy dulu. Ya, nyoy. Nah, sudah nyoy biasanya gitu didengarkan lagi. Ya, ada sius lagi. Ya, ke kupingan kita. Iya. Ada cosh. Tunggu sampai 2 hari 2 malam. Iya. Tiga putih gitu. Entah. Gitu. Nah, sudah kira-kira ngajosnya agak mulai mengencang. Ya. Kita cari sasaran, tembakan. Tah. Sorana gitu. Edas teu bebedilan aing can dikeun geus disada. Kita meliti mana bilang gitu harus gitu. Cok ya geura tah geus kira-kira ngajeos. Tengah sasaran. Tuh. Minjem. Tah. Sok kumaneh Di aja. antepela. Angkat cengat kedengkeun ka ngajeos. Ya. Aya. Sok. Tulus. Dengan musuh. Tuh. Ancang-ancang. Ngitung 1 sampai 3 dorong ka hareup. 2, 3. Nah, Geus ngelain nu hareupna mang lila teuing mang. Sian deui lah, Dede, sian deui. Nah, ini nyokot di belumbung belakang kita sudah yang saya ceritakan. Ya. Masukin lagi emplek-emplek, colok. Aya, majeos. Ya, cobaan sayanya ya. Tuh.
disadar dia. Waing teh atuh. Sok besian deui. Aya. Iya. Dia cari kemasukan. Nah, heup. Ada. Aya, sok neangan musuhna. Nah, hayang nyaho alasanna ieu teh disada. Nah. Da sia rek nembak bapak aing. Atuh jebet bapak aing ditembak teh sopan. Atuh kawalat di mana-mana ge. Tah jejederan eta nya da memang ku sabab putar teh peureus. Eta teh peureus aya nu kadang kana pipi, kadang kana mata, nu bahaya mah nya kana mata, kana ceuli. Oh geus pokona ora recet we kitu nya. Tah zaman ka dieu keunana mah sok aya ieu naon teh mah paintball. Oh nya. Ceplok baru dong karoneng gitu nomor ke masker terbos segala macam. Set. Kita mah modern lah moal ka udang. Baheula mah keur urang mah bebedilan tina awi. Aya pan baheula tina awi. Ya tangga ti ku karet. Karet kegelangan. Tah heuh tadi deui. Kegelangan deui wae. Baheula ge urang kan pernah nu kitu Kayak cing main. mah lamang aing cangkeul mah nyeur cangkeul mah teh. Heuh atuh sok kitu dia. Nya emang kayak suku urang mana hiji euy. Tadi di mana tadi? Oh iya. Bising leungit gitu. Tah, jadi memangnya duh kaulina urang teh mending resepnya. Sawang sinawang urang ka zaman ka tukang gitunya, masyaallah. Murah meriah tapi Udah asa moal kapanggih budak kalamai namanya. Asa moal kapanggih budak kalamai nama. Matakna yeuh ka ade-ade sadayana murang kali soleh-solehah. Urang teh kedah ngartoskeun oge ka kondisi kaayaan sepuh urang sadaya. Ulah sagala hayang dipenta kudu poksok. Ayeuna menta kudu aya ayeuna aya. Kan meureun kudu diemut, kudu diinget sepuh urang teh keur pangartos tante. Geus gajihan tah acan minimal ge meureun kitu nya. Margi lamun urang ayeuna poksok, ayeuna menta kudu aya. Wah, masyaallah eta teh da ngaran sepuh mana nami ka budak kitu ka urang kalinya. Meureun bebeakan. nya hulu jadi suku Jadi hulu. Tah, tukang lamun sirkus. aya deui mang. Ayo deh. Eta mah sukuna dina hulu. Leungeunna dina hulu, matana dina hulu, kabeh dina hulu. Cik naon? Naon eta? Kutu. Ngising ya. Ngising dina hulu. Da kutu. Keun we sato ieu. Jadi ka ade-ade sadayana soleh solehah, kasep geulis balager. Urang teh mun gaduh kahoyong kedah ningal-ningal minimal tataros ka mama, ka bapa, ka mimi, ka bapa, ka abah, ka babu, ka emak. Ieu di urang mah da seueur pisan sebatan teh nya. Aya si gemih, cenanya si gelepa gitu. Naros minimal ataupun ningalilah mun suasanana dirompok teh meureun keur sumringah, keur saleuseurian, keur barungah, meureun keur aya. Yang meuli kaleci bae mah meureun kitu nya. Tah, matakna ulah wani-wani menta duit jang meuli kaleci tengah peuting ka bapa marana. Sabab Poek supah, poek warung tarutup, moal aya. Nah, ku kituna ka ade-ade sadayana saroleha balager garis karasep. Urang teh kedah ngartoskeun kondisi kaayaan sepuh, gaduh kahoyong, heug wae dahak aranjeun, tapi manawi kitu ulah kedah poksok kitunya kondisi jeung kaayaanana. Syukur-syukur yeuh. Tah nu kusim kuring tadi dibahasa abreg-abreg ye ulina ni teh sok da meureun sepuh-sepuh anjeun ayeuna teh kapungkur pernah ngalaman ngadamel minimal gitu. Sok suhunkeun, Pak minta jejederan, Pak pangadamelkeun mobilan nu tina awi, Pak cenah hayang sumpit, Pak cenah hayang naon deui tah bebentengan atau hayang patikleuk heug. Insyaallah da eta mah ka sepuh-sepuhna ge moal ngaabotkeun da tinggal ka tanjak. Aya lagu. Pak hayang karedok Jung ka ditu menta kami enok. Pak hayang karedok Jung ka ditu menta kami enok. Pak hayang nyi enok. Lurus ujung sih hayang dicabok. Nah, gitu. Nah, jadi eta mah banyolna lah gitunya. Tah pesan-pesan mah manawinya ieu tina tadi nu tos dibahasa abreg-abreg teh. Pesan-pesan nama bahwa ieu kaulinan teh ulah sampai leungit, Mohon. ulah sampai obor baralakeun. Ya upami leungit mah kumaha nya Kang Apih da meureun geus tuntutan zaman. Ya minimalna barudak zaman ayeuna teh
budak zaman ini teh apal, apal bahwa nu ngaranna kaulinan teh teu kudu mewah, nya teu kudu barang nu berharga, da geuningan ke zaman urang mah kaulinan nu kieu ge semplak leungit wae geus. Ya, eta mah dipusi-pusinya ku urang teh nya gitunya ibarat ayeuna we murang kali nu nyepeng HP pan nya gitunya murag ceurik peupeus komo gitu. Bisa milih ge gitu. Matakna kondisi-kondisi ieu teh urang di dieu minimal atuh henteu ngalaman barudak teh kitunya minimal urang ngenalkeun lah. Ya, Urang ngenalkeun tah barudak ulinan urang baheula teh sapu-sapu anjeun sadaya teh model kieu. Ya. Gitu. Syukur ayeuna atuh sepuh-sepuhna cenah bade ngenalkeun, mangga damelkeun mangga. Eta mah nu dipiharep gitu. Awi, kebon awi Seueur mangga ditanjak, kantu nanjak gitunya. Tah kan pupeujeul ulah ti peuting. nya naha? Poek Beunang dewae. ke Indonesia lagi enggak. Cukup. Nanti kita penutup pakai bahasa Indonesia. Oh iya. Karena biar nanti kita dibuka bahasa Sunda, ditutup bahasa Indonesia biar kita ada cinta kebinekaan. Iya, kebinekaan. Kebinekaan, ketunggalikaan. Ya. Jadi kitunya murang kali sadayana tah. Teras anu salajengna sanes eta anu bahwa ieu ulin nanti ulah sampainya ari leungit onaman meureun minimal atuh barudak teh mengenal atau terang apa gitu ku sepuh-sepuhna dikenalkeun. Nah, anu sateras nama anu paling utami bahwa kamurang kali sadayana upami gaduh kahoyong utamina anu aya hargaan keur ngagalih waragan anu dipikahoyong teh sing pinter-pinter ningali kondisi sareng situasi sepuhna masing-masing. Lamun bisa nabung. Tah eta hade pisan komo ku nabung mah. Nah, gitu. Misalnya dibere duit jajan 10.000 atuh tabungkeun. 10.000 mah. Yang jajana Menta deui. atuh eta mah meres meureun lain nabung ngaranna. Ya tina 10.000 sesakeun atuh 2.000 mah gitu. Tah manawi karena tadi kita sudah dibuka dengan bahasa Sunda, Ya, kita tutup dengan bahasa Indonesia. Jadi begitu barangkali dari kami. Udah rada tegep atuh bahasa Indonesia mah. Oh iya, siap. Oke. Baiklah. Baiklah. Kami di sini akan mengadakan penutupannya yang akan semuanya ini akan membawanya ke penutupan ya. Jika si Bapak Hansip Almarhum eta teh. almarhum ge ditampi malislamannya mah tah si Mang Hansip eta. Ya, saya ya atas nama dari jadi ya cukup sekian dan kami sekiranya memohon maafkan yang sebesar-besarnya atas kehilapannya dan jangan lupa ya atas kehadirannya di Sukrowetan. Yang esok Tah coba jawa atuh sama. Ya. Ya urang tutup lah geus Orang penting. tutup, ya. Penting. Sekian dulu dari kami Ya, betul. dari channel SNS Sawargi TV. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekeliruan apabila ada kekeliruan ucapan dari kami. Kami tidak bermaksud apa-apa karena ini hanya guyonan. Tidak ada maksud Dan apa-apa. Ini hanya kami dongeng. sampaikan permohonan maaf dari kedasaran hati yang paling kedalaman. Karena memang ini hanyalah banyolan, guyonan. Kemudahan ini ada bermanfaat untuk ke depan dan ke belakang. Pokoknya pemuda-pemuda di RT kita harus semuanya itu semuanya harus bersemangat atas apanya ya. Jadi untuk para kepemudaan pokoknya kita akan tutup selalu berwaspada dan jangan lupa tetap di acara Doping, dongeng, ngopi, jeung kuring. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mun urang kerungsing, urang